kan ibu ge di lembur sok aya geuning nuju naon nuju masak sangu nuju naon nuju ngejo nuju bahasa Indonesia mah masak nasi manya mas sangu nasi tepan sangu manya ya sangu dipasak dan mau bener mah memasak beas supaya jadi kej tuh ini majaj ada majaj akli rupa-rupa majaj ada majmursal nyalamun teu mas santren moal nyaho nyahona slot we jeung judi jeung pinjaman online paling hebat ge nyahona kana drakor dracin punten karpet lemes kasar lemes kapanggih lemes na ku Quran ku hadis ku leungeun ku indra peraba kongkorongu sada naon nu kitu lain aing tah mah pamajikan ge baheula mah teu bogoheun ka kula teh mimiti pakdi dan nyebut naon cenah kawinkan santri modal ngan kanjut gepeng hari ayeuna mah ananang kuat abah my lovely my happy my everything yang penting cek aing baheula mah teu bogoheun ngan dipelet ku aing karena eureun merokok teh ternyata menambah perkembangan tubuh terlalu cepat 12 kilo na mantak nu biasa ngarokok udud sok arud ngadengkeun aing ngaji mah nu biasa udud hidup udud gara-gara ceramah ini saya di pesantren Tahfidz Quran di Banten itu dibully oleh puluhan ratusan bajer-bajer Wahabi orang-orang Wahabi nu ngaharamkeun rokok pan mainna mah bidah haram asa pang Rasul lah irah panggih nasihat jeung Rasul cek buah-buah sok chattingan jeung Nabi meureun cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzatil azimah alladzi azhara fi kulli syai'in wa ala kulli syai'in bil musyahadah. Sasarangan maos dua kalimat syahadat asyhadu hatur nuhun cekap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju sarafa war rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina almuti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'du falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arawnaka illa fitnatan linnas al-ayah sadaqallahul azim sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina trasallallahu Muhammadin wa Allahumma barik amin amin ya Allah
walhamdulillah rabbil alamin. Kang kaula muliaken para alim, para ustad lan para nom-noman niki nganggo basa Jawa. Sampean iso Jawa ya? Mboten ngertos. Oh. Lah emang Cikijing itu Sumatera atau Pulau Jawa? Oh. Wong Pulau Jawa kan nggak bisa ngomong Jawa ya? Namanya anomali geografik. Telujum orang Pulau Jawa kudu bahasa Jawa sebab bahasa Jawa aprodna tina jumlah bahasa nu di Jawa. Tos para kiai, para ustad, panitia, utamina pun adi, pak guru nanang, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abdi mendak siiran berbahasa Arab. Naon cenah? Siiran. Tapi siiran Arab mah aya patokan paya ilmu arud. Teu sagawayah. Saur pun lanceuk almarhum Mama Kiai Haji Ompai Walet perengas ning Lok Karawang. Arud teh kangge notasi not balok. Kangge not balok. Aya mustafilun, aya mustafalun, itu kangge nimbang. Aya siiran Arab kieu bahasana. Ieu punten ya abdi, aduh ampun tacan ibak. Tadi kami Isra Mi'raj sekecamatan Sukamantri di Masjid Besar Sukamantri. Terus tadi di blok Sukarawas negara jin karena produksi blue jeans. Terus kadieu karena memang setiap Rajab biasanya memang saya di Priangan Timur dina tanggal 26 27 komo upami bertepatan pada malam Jumat. Abdi aya di Tasik malam Kamis malam Jumat, selebihnya di Banten di kampung kelahiran. Bahkan nampi jadwal ge 99% di Banten. Kenapa begitu? Bukan sombong Kang Nanang. Sahabat saya Buya Uci Turtusi Cilongok pernah ngomong ke saya, Ji, ku inta ulah ditinggalkan Banten. Terus si Patrai putra Mama Abuya Sanja Kadukawang Riadul Alfiah di Lembur kayak gitu. Janten abdi sering di Banten Ibu. Hapunten upami ingki bahasa Sundana kasarnya hapunten. Dari Banten mah hawewe aya ge bikang. Lain-lain ngadahupkeun keun jorang gitu kayak. Tos abdi mendak siiran Arab gini Pak Guru. Fatantu adz-dzahaba wal fiddata. Fatantu geus mitnah kaula fil fa'il. Fatantu geus mitnah kaula adz-dzahaba kana emas wal fiddata jeung kana perak. Eta waktu awal-awal kok bisa yo? Niki kau emas lan perak iku perhiasan kok difitnah yo apa iki? Diperdalam mukaan kamus Mufradatul Mu'tamad tentang bahasa metafora, bahasa sastra itu. Kan ibu ge di Lembur sok aya geuning nuju naon, nuju masak sangu, nuju naon, nuju ngejo, nuju bahasa Indonesia mah masak nasi, manya mas sangu. Nasi tepan sangu manya ya sangu dipasak dan nu bener mah memasak bea supaya jadi kej. Tuh. Ini majaj, ada majaj akli. Rupa-rupa majaj, ada majaj mursal. Nya lamun teu masantren moal nyaho, moal. Nyahona slot we jeung judi jeung pinjaman online. Paling hebat ke nyahona kana drakor, dracin. Ini saya sebelum ngaji ya, hati-hati dengan drakor dan dracin. Pertama menghabiskan kuota, sudah pasti. Yang kedua itu misi negara komunis RRC Cina, supaya rakyat dibere punten. Pan lamun ku film ku rupa kuno zahir bangsa hisiat mah. Bangsa naon Cina? Hisiat. Hisiat teh ibu kasaksi, kapendak, kaidrok, ku panca indra. Punten karpet lemes kasar lemes kapanggih lemes na ku Quran ku hadis ku leungeun ku indra peraba kongkorungu sada naon nu kitu lain aing tah mah meres contoh suanten hai sanajan satona teu kadeuleu ti kuku
dina kalapa teu kadeuleu Pak teka idrok ku soca teka tingali ku panon urang satona jiga kumaha sukuna sabaraha ngan urang geus boga pengetahuan sakur nu kongkorongok pasti hayam lain be leres ari uyah asem amis asin cek Quran cek hadis cek ijma qiyas cek letah lain rasa pengecap ya lidah ya mubsirat punten iya lah ulah sorban lobatin warna iya eta iya warna naon ibu orange atau napi anu oren panjang teuing aya berem aya anu berem aya orange aya anu berem aya oren nama koneng hejo berem nama maujudat fil akal maujud dina akal nisbat teh kana barang baik anu bangsa disebatna mawa diul hulul teu pernah pekat pecah salamina asin teh dina uyah salamina koneng teh dina kaen teu bisa koneng susuruntulan sorangan warna berem teu bisa lelempangan sorangan kudu dina kaen panjang teun deetan ceu teh acan tunduh can hayang sare ngeunah balikna deukeut ari uing tos bisi panjang teun kieu we kieu sarang Bu Bismillahirrahmanirrahim ari fitnah teh dina bentuk jamakna fitanun hartina secara lughat melem ngabakar fitnah teh melem ngaduruk melem ngabakar burning bahasa Inggrisnya burning dalam bentuk past continuous tense cenah santri apal nu kitu aing mah 1 tahun setengah kursus bahasa Inggris saya juga kursus supaya santri Balai Rombeng tidak dianggap kampungan cenah saya kalau ceramah di Singapura itu by English karena audiensnya berbagai negara yang hadir jadi mesti paham bahasa Inggris meskipun abdi bukan seorang terpelajar bukan intelektual abdi asli Balai Rombeng budug lalab kobongnya di Banten mah ku pucuk kopi dijieun lalab biasa sangsara lah di Kobong hampir 27 tahun abdi di Kobong bangsak luar biasa pamajikan ge baheula mah teu bogoheun ka kula teh mimiti pagi dan nyebut teh naon cenah kawinkan santri modal ngan kanjut ge peng hari ayeuna mah ananang kuat abah my lovely my happy my everything nyebut cek aing baheula mah teu bogoheun ngan dipelet ku aing jadi kieu punten Ustad dina kepala teh dina sirah ieu lain akal mah dina qalbu wa huwa haqiqatul insan ma huwa fil qalb nurun ruhaniyun wa huwa fil qalb dina jero hate wa huwa haqiqatul insan wa huwa al mudriku al mu'attabu al mu'aqabu wal mufalabu akal ini tah aya kekuatan di luar akal nu jadi korelasi terinduksi tersambung kena akal namina mudrik muta'arif dina hulu mudrik muta'arif sina 5 ta'is musta'is kuatul huyalai daya persepsi engke ngalahirkeun irodah hadisah kudroh hadisah dina dieu mantak teu salah lamun jelema mikir atuh kena silah henteu kena dada bener teh meskipun akal di dieu sebab di dieu aya kuatul huyalai kuatul mutasarrifah kuatul muharrik daya persepsi contoh kongkorongok di persepsi ku ceuli pasti aya nyaho ti mana eta ceuli tina panon ningali nu sok kongkorongok lain embe lain toke tapi hayang tos geus mitnah kaula kana emas jeung perak
perak sebab emas jeung perak lamun teu dipitnah moal murni lamun teu dipitnah moal tah teruskeun eungap sim kuring ge lempang ka dieu ngadedod ieu beuteung lebatin magicom ting 3 ting 2 jadi dinda nanang Kang Haji awak gede kita gara-gara kamari ngarokok eureun setahun setengah mau masuk ke Madinah pulang dari Madinah ke Mekah Mekah ke Indonesia sudah tidak enak merokok akhirnya teh sampai dipaju deui 2 bulan karena eureun merokok teh ternyata menambah perkembangan tubuh terlalu cepat 12 kilo nah mantak nu biasa ngarokok udud sok arud ngadengikeun aing ngaji mah nu biasa udud hidup udud kecuali keur ngalubuat kitab ulah di masjid ulah ari keur kem ayo arudud hidup udud gara-gara ceramah ini saya di pesantren Tahfidz Quran di Banten itu dibully oleh puluhan ratusan bajer-bajer Wahabi orang-orang Wahabi nu ngaharamkeun rokok pan mainna mah bidah haram asa pang Rasul lah irha panggih nasihat jeung Rasul cek buah-buah sok chattingan jeung Nabi beurang cek eta urang mah ulah rasuleun da moal langsung ka Rasul ulang tinggal atur ayat 2 hiji tina Hasyasawi Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum nu bakal nyambat urang ka surga teh hapunten ibnan kana wa abah sebab anal mu'mina idza kana amaluhu aktsara ulhiqa kieu maksudna ibu lamun qorot urang jelma soleh lamun bapak urang jelma soleh ibu mun salaki ilmu jelma muttaqin jelma soleh minal akhyari was solihin engke ti payun lebet surga tah saur hadis Nabi saha mutakin akhos mutakin khos nuti payun lebet ka surga bakal nyambat hiji an abawaihi wa an jaujatihi wa walidihi indung bapak pamajikan anak bakal diteangan ku si mutakin akhos dari surga Gusti kamanapun bapak can aya di dieu jeung pun biang da abdi bisa kieu teh di dunia baheula sabab anjeunna abdi dibiayaan masantren Gusti pun bojo ka mana geuning can aya di surga sabab laladen anjeunna sabar ngadamping abdi tiasa ngajalankeun parentah Gusti pun anak ka mana ada di pasantrenkeun ku abdi can aya di surga asal syarat anak pamajikan indung bapak jelema mukmin asal syarat iman ngan amalna teu sahebat si ieu jalmi nu mutakin aos ditaroskeun kitu teh dijawab ku malaikat fayuqalu innahum lam yudriku ma adrakta hei pulan maneh mah cina asup ka surga ti heula teh pantes jaka saksi amal maneh takwa ka Allah nu ditanyakeun ku maneh mah teu sahebat amal maneh ngajawab ieu si ahli surga teh mun caroge ibu teh mun sepuh teh urang pak sepuh urang ya Rabbi inni amiltu li walahum saestuna abdi midamel di dunia baheula kana katakwaan teh eta lipikeun kasalametan abdi walahum jeung indung bapak abdi keluarga abdi anak abdi payumaru we bil hakim digeroan ku malaikat hei bapak nasi pulan hayu can waktuna asup ya asup mah asup kan engke tungtung pandori asupna ku sebab anakna soleh hei bapak nasi pulan hayu asup diheulakeun asup ka surga sabalikna lamun teu kitu bapana ngagero anakna asup milu bapak pamajikanna milu termasuk mohon maaf duriyah aya 2 anak teh aya 2 aya anak bin nasab genealogi keturunan aya anak bisabab bisa seseorang disebut anak diaku di akhirat lamun ieu si jalma teh si pulan kakolot aya mahabbah namina duriyah bisabab bahwa pahya al mahabbatu pa in hasola ma'al mahabbati taklimu ilmin au amali murid nuturkeun guru amalna teu sahebat guru murid nuturkeun ilmu guru ilmuna teu sahebat guru ngan si murid cinta yang nuturkeun guruna bebeakan teu katuturkeun guruna ka surga ti heula murid digerowan ku guruna engke guru asyahul asyah contoh punten mun urang dia pernah ka kadu gede ka pangersa Abah Moy karena saya juga kenal baik beliau
malah kejadian aheng Abah Moy jeung Abuya Arsudin di Purwakarta aheng misalkan orang dia murid Abah Moy kadu gede atanapi dibendak kerep ka Abuya Ahmad tapi kababakan Ciwaringin orang teh gaduh guru teh ulama akhirat lain ulama tukang pidato juga sim kuring ieu mah ulama warasatul amplop awas ulah salah entak panitia ulah poho sia teh kade ieu mah ulama duit kageuskeun aku sihir duit sebab sihir duit mah hese ditolak maca hijibna naon ge asal mata duit pan beunang ku duit mah entak cek Hujatul Islam Abah Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sihir nu bahaya ka ajengan duit teu saeutik gas gus mbah rai nyai duit ka komo duit ti si Ahok biarkan ibarat ikut tangkurak saya eta mah di embat geus teu paduli duit haram duit naon ih buat 3 periode Jarkowi tapi kaing rek gelut aja gelut kelompok eta ku keheul-keheulna melanggar konstitusi Jokowi saya bilang mau 3 periode kamu tuh siapa ijazah aja nggak jelas kamu aing mah jelas ijazahna sanawiyah sanawiyah abdi mah Pak tipun paman ti Abuya Hilmi Kampung Sawah Kabupaten Serang Baros jelas aliyah jelas Pak di Matlaul Anwar Malnu Matlaul Anwar Linahdotil Ulama didirikan oleh Kimas Abdurrahman murid diasuh 17 tahun ku Kinawawi Banten di Mekah si eta mah teh jelas ijazah anak pelanga-pelongo tak aing nyeri hate ningalina untung we aing mah pendukung Prabowo ti baheula iya jujur saya mah termasuk kemarin saya nyoblos Prabowo walaupun bari perem sabelah aing 2014 tanya Kang Anang saya uang pribadi habis 470 juta lebih dukung Prabowo Hatta walaupun saya sempat dijanjikan nanti staf khusus saya kenal Prabowo sejak Danjen Kopassus Sapri sejak Pangdam kawan saya dukung Habib Prabowo bebeakan tahun 2014 keok si Kampeng nu menang si Peloy untung wakilna Bang JK aing 2019 bebeakan deui kagering aing si Peloy dewe nu menang ampun 2018 maka paksa aing kire nyolok apaan tuh jos Prabowo bari teresep kan sabelahna nih aing pulang ya maaf saya Pak Amin Pak Dr. Amin Aziz Hatta Rajasa mantan Menko Besan SBY Zulkifli mantan Menteri Keuangan kami ngobrol di puncak sampai bercanda itu mantan Menko sudah dengar pidato bahasa Inggrisnya presiden kita sekarang iya bang beliau memberi contoh pidatonya if you have trouble in my country please contact to my ambassador kami ketawa tuh para profesor doktor yang bukan dokter saya aja orang biasa hanya ustaz jadi aing dibandingkan Gibran asa kasep aing cekeng nya punten pinter asa leuwih ti Gibran kitu bahasa Inggris ya pengetahuan sosial empirik dan lain-lain tapi kunaon aing teh jadi naon Gibran jadi wapres ka eta hate kuring hasud meureun nya hate kuring urang doakeun lah Pak Gibran mudah-mudahan husnul khotimah ngan terlebih doakeun Bapak Prabowo sing panjang umur sehat afiat aduh lamun gering aing paur ujungul eta asam sulfat terus jadi ngacaprak terus sarang bismillahirrahmanirrahim fitnah bakaran supaya murni untuk menuju kemurnian harus melewati masa pembakaran tema abdi ngaji eta Pak Ibu tahun 618 Masehi puncak fitnah ka Nabi tahun seberapa 618 Mei jadi Rasul ketika berusia kira-kira 45 maju ke 46 Rasul lahir 571 Masehi ini 618 Masehi gara-gara Rasul dakwah di Mekah kan tenang
begitu dakwah terang-terangan Pak, sahabat digebugan, disiksa, dikaniaya, berbagai cara dilancarkan ku musyrikin Mekah bade ngaguna sika, bahkan bade ngabinasa ka Kangjeng Nabi, katut para sahabat nu iman ka Nabi. Puncak kekejaman 618 Masehi sampai 621, nanti hijrah 622. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrikin Mekah geus werak puyeng ruwet-wet mayunan dakwah Nabi, sebab Nabi digoda ku harta, ku pangkat, malah rek dijieun presiden Mekah, MK-na diatur, dibere harta, Nabi alimen, dibere awewe, Nabi alimen, diancam teu sieunun. Akhirna musyrikin Mekah melakukan boikot total ka Kangjeng Nabi jeung nu iman ka Nabi, katut jalma sanajan can iman tapi geus condong ka Nabi, diboikot total ku musyrikin Mekah. Si boikot tilu. Pertama, awas, Mekah tuh aristokrasi ya, aristokrat teh pos Yunani, hukum kumaha jelema gede. Lamun bangsawan orang kaya raya itu sebagai pemimpin hukum, hartina boga hak veto tiap pribadi orang Mekah nu bangsawan. Bahkan tiap bangsawan Mekah boleh punya pasukan, boleh punya tentara, boleh punya aparat, mencari boleh bodyguard, boleh buka punya kapal lari, boleh buka infanteri. Seperti Romawi. Pak, eta orang Mekah geus pusing ka Nabi ditawaran Muhammad. Coba cina ieu nama dakwah teh keur saanjeunkeun we agama anjeun teh ulah disebar-sebar di kota Mekah, keur anjeun we, asal anjeun repeh ulah kanu sejen keur anjeun hayang emas hayang naon bae ku kami rek dijenengkeun rek dibikeun ka anjeun, asal anjeun jempe ulah ngajak batur, ulah mamawa ka batur, ulah ngajak-ngajak batur kana la ilaha, can aya syariat salat, can aya zakat, can aya syariat munggah haji. La ilaha. Geus kieu tah musyrikin Mekah pak la ilaha illallah. Diajak itu alimen. Terakhir tawaran ka Nabi Muhammad, cenah urang kongsi we, urang nyen toleransi besar-besaran. Ayo kita bikin Natal bersama mun ayeuna. Kieu cenah Muhammad, ieu teh pan urang teh saturunan baraya, ulah para sehat supaya jempling repeh rapih repah lemah gemah joh jinawi naon nu kitu teh hese aing ngomong eta. Nu kitu we lah bangsa nu kitu, supaya terjadi ketentraman, daya, wengi, memiliki sikap ambrengi. Geus we cina sapoe ewa. Isukan kami milu nyembah pangeran anjeun, pageto anjeun nyembah pangeran kami lata ujamanat ubal. Diajak kongsi langsung ayat lakum dinukum waliyadin. Ngeunaheun teu nyawer atuh ngeunaheun. Ada jadi tunduh teh ala astagfirullah. Nepi ka mana bieu teh? Astagfirullahaladzim. Lakum dinukum waliyadi. Masing-masing tambah wera, tambah ambek musyrikin Mekah. Akhirna manehna ngariung membikin kesepakatan, engke kesepakatan boikot, ditulis dina kayu, ditempelkeun dina bangunan Ka'bah, bangunan tempel. Ari make bismillah mah make Pak, bismillah mah ti zaman Nabi Adam tos aya, ti zaman Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Naon, Nabi Ismail tos aya, Nabi Sulaiman tos aya. Hiji
temenang ayat tulung tinulung urang Quraisy Mekah ka Muhammad jeung jalma nu geus condong iman atawa condong ka Muhammad temenang ayat tulung tinulung. Dua, temenang ayat dulur pidulur teu lanceuk teu uwa teu mamang asal geus milu ka Muhammad boykot. Tilu, jangan dipasok kebutuhan hidup sehari-hari. Gandum temenang dijual ka grup Muhammad, kitu deui susu temenang ngical, daging domba tengingang ngical, ontak teking diical, pokoknya boykot biar Muhammad dan pengikutnya kelaparan sehingga pengikut Muhammad menyerahkan Muhammad kepada kita untuk kita eksekusi bunuh Muhammad. Demi Allah Pak, targetnya dipayahan. Tinggalin berbagai tafsir. Abdi lamun diondang di boykot tek dipayahan. Aing mah lumpat we. Ada sieun. Nanti ayah Pak, itu pernah aya kejadian paling ya abdi yang beres ceramah dilaporkan ke Kodim, ke Polres, biasa dia teh. Komo zaman Jokowi aing dilaporkan ke Bareskrim, kuring. Tah ditewak ku anak buah Jokowi keur kuring pidato di hareupeun 25.000 jemaah. Pada ngambat Jokowi. Bagaimana saya nggak marah Pak? Santri Habib Rizik dipayahan di jalan tol. Lamun seukur ditewak di pengadilan mah kuring moal gogorowokan Pak. Resiko berjuang ditewak ditahan dia. Ieu mah teu diadili di podaran langsung Pak pos kena satu. Walaupun demi Allah, abdi lain FPI Pak. Abdi mah NU asli, NU asli hudud. Hidup hudud. Eueuh dituna orang Banten teh NU Pak. Nu ngadirikeun NU nage murid orang Banten rek kumaha tuh Ki Hasim teh saha teh. Sobat Ahmad Sempur, sobat tuh Bagus Ahmad Bakri. Murid Ki Nawawi kabeh. Itu nyeri Pak. Abi mah boro-boro santri Habib Rizik anak PKI ge sanajan bapana PKI anak dipayahan mah kuaing dibantuan tak ulah di podar. Komo deui santri Pak diembat di jalan tol nauzubillahi min ahmak kuring Pak ngagantawang kuring dilaporkeun ka Mabes Polri ai tangkurak met. Tapi alhamdulillah berkah doa Abu Yamin Fasir, berkah doa Farhabib. Satu malam jam 3 ketika saya sedang tegang ada laporan, Kiai Abah Abuya nu tarang ngomong tara ieu 10-an tahun tungkul bae eta gogorowokan cenah penting sampaikan ke Kemiftah selamat alhamdulillah dekat 1000 nasib. Padahal abi tos ngobrol ka pamajikan Mam ini sudah resiko perjuangan. Kalau saya ditahan kamu jangan cengeng. Apa lah aing nyaho eueuh mere duit eueuh aing mah teh meureun tiket. Biasa majikan sok perhatian. Kurang paeh ceurik geus 40 poe mah glowing deui apa bae ayeuna mah. Di Kang ayeuna tak sok mampu menyarandung. Nyarandung mampu mah. Aing we teu mampu saya teh da sieun kudu kolot. Heeh. Mending yang harapan Jokowi aing daripada pamajikan nu dieu mah. Tiap waktu paket. Paket rek magrib. Assalamualaikum Pak Haji paket satan kurak sia cek aing paket werek magrib ge teh. Ai torjol teh aja nu abdi Pak aing geus bayar cek aing teh. Eleh ku pamajikan bedus teh. Aing. Mata abdi mah jangan kapun bojo. Masih teh mun pae teh awas titip juga. Naon cenah bah titipna awas ya mun kawin deui. Dijung jurigan jak ku aing. Korin gua yang diutus korin berapa puluh hodam gua yang dikirim jawiain eta ceurik pun enggak mau bah aku kalau ditinggal abah aku tidak akan kawin lagi. Heuh cita bisi kawin di lomari nang meuli aing ranjang nang meuli aing imah nang duit aing nang gogorowokan kita pidato. Terus aing paeh ku sia dipake jeung salaki anyar babak koing eta pun bojo ece abah jangan begitu daripada abah meninggal dunia kan nyebatna abah bedana ge 16 14 tahun abdi mah abdi umur waktu 30 pamajikan 16 emangnya kalian siapa ngorakennya kawin ka kekerewedan biar tua umur 30 perempuan Tasik biang still yours very amazing Freddy Morgan Dan Techno penting aing keur panganten anyar minuman kuku kerut kuku Bima dari Banten mah saya yang anu geulis atuh da Pak
aya kaluhur gelis suku Jebra bukan ka Sarawak mun lalakina karasep cikijing pawena galelis lalakina teu pati kasep aing nyaho gitu aya pamuda aya udud ayo udud sok udud mantap aing resep tinggalin udud resep aing resep aduh panjangkan lelakon dengan waktu sih nya 10 menit deh aku tinggal papatungan ngondang deui mulut naon hesena sia teh aing isukan jam 8 di Samarang Garut lah itu tinggal mayar deui isukan ngondang saja teh papatungan sing garede sia teh ngan kondang engke kumaha ngondang ayeun da muqaddam mah jadi pembuka teruskeun di boykot Nabi di boy total 3 tahun kurang lebih tidak boleh ada pasukan susu onta susu kambing daging onta daging kambing menderita Rasulullah bersama sahabat as-sabiqunal awalun kerma umat saeutik nu asup Islam kakarak saeutik baca caran kabayangkan ku Bapak Bilal werek dipaehan atau mun teu ditebus ku Abu Bakar Sumayyah we dibunuh atuh akhirna sebagian sahabat katut putri Rasul sareng Utsman bin Affan diberangkatkan hijrah pertama di Mekah sebab di Mekah terancam badai digunasika badai dibinasa di samping di boykot akhirnya piwarang hijrah pertama hijrah lain kahabasin raja Nasrani kahabasa atau Abbasins hijrah pertama maka dinya sebab di Mekah sudah tegang tos berbahaya we Pak Nabi teh jeung sahabat di lockdown ku tangkurak corona tukang tipu ning kamari zaman si Luhut aing ambek teh ka si Luhut di dunia aing teu bisa males kek waing di alam masar di teangan kuluna digetok waing bayangkeun ku bapak rakyat di lockdown paku corona nah ari geus divaksin ayeuna eueuh we corona nanaonan sia teh goblogan momonyetan kitu jelema rek mudik dipentak lain ditarima dipariksaan SIM ku polisi lain dipariksa STNK dipariksa teh kartu vaksin nanaonan polisi ngurus vaksin momonyetan da zaman si Sarkowi tah zaman saha tong asa-asa saha aing tanggung jawab mun ibuin pan akhirna naon Pak pasar hancur perekonomian hancur sing horeng rek dipindahkeun kena aplikasi dagang online karasa ayeuna ting kocean da di Eropa mah lockdown sebagian besar negara Pak terang Bapak Swedia Stockholm Kanada Inggris sia mah teh nyaho kadinya aing mah tiap poe mawa anak kuncina kunci Inggris ditipu Pak ku corona tangkurak tenaga asing Cina ka Morowali ka Manado ka Jakarta plus lewat pesawat Pak geus sabaraha juta ting teu nyaho wallahu a'lam 900.000 teu nyaho teu kakontrol Pak sampai ada negara dalam negara berupa bendara dibikin oleh mereka ini diakui oleh Menteri Pertahanan sekarang Pak urang dijebak Pak berapa puluh triliun ratus triliun duit dipakai beli vaksin coba lamun pakai beli naon pertanian jahe beureum supaya nginum jarah hewe keur corona teh harita rakyat mamur dalam vaksin kuat diberi ku polisi jeung Bapak Abri jelema yang divaksin tapi kain di galengan sawah ditubruk sana ditewak nauzubillahi min ya dengekeun polisi mun polisi eta dosa si lain bae ya awas tinggal tobat si lain sampaikan omongan saya ke Kapolda Jabar silakan polisi harus bertobat sobat teuin ngan nyerik hari tak awas tarobat polisi supaya asup surga ente aing mah karunya sia teh karunya aing kamarane keur malebang ada barang haram sia teh lolobana mah naik pangkat mere duit petugas mere duit ayo duit ari ka aing teu mere goblok mun sok mere mah aing malambek keurnya aduh prikitu insyaallah Pak
di blokade Nabi teu meunang aya pasokan tuangan, teu meunang aya sebiji kurma asup, teu keng rek dulur, rek lanceuk, rek uwa, rek mamang, pokona cek musyrikin Mekah lamun siang ngabela Muhammad, ngabela pengikut Muhammad, diusir sia teh Mekah bakal dihukum berat ku bangsawan-bangsawan musyrikin Mekah. Kabayang teu ku Bapak 3 bulan, 3 tahun di kitu. Ieu lembur naon namina? Blok naon? Bulan? Blok Jumat. Nah, ujug-ujug Jumat saya teh ayeuna mah da selain Jumat. Isuk kain mah Sabtu mah Jumat wae saya teh. Jadi poe Senin ge blok Jumat ieu ngaranna. Poe Salasa Jumat keneh. Areredan jelema lieur aing mah. Lieur aing mah euy. Lamun isukan poe Sabtu di dia mah tetep blok Jumat. Minggu di dia Jumat tetep. Senin di dia Jumat. Keke aing nu lieur sia nu puyeng gitu. Ngomong geus aya blok Pahing, blok Wage. Dina Pahing geus eta mah Wage we da lembur Wage. Gitu ya. Aneh emang Kuningan, tapi ulah salah Pak. Aya Syekh Windu Haji Kuningan. Ulama gede di Tasik turunan Dharma Pak, Mama Cimanggu. 1813 nyaba ngumbara ka Raja Polah. Engke ngadirikeun pesantren Cimanggu. Di Raja Polah ka Jamanis. Mama Cimanggu kayak gua murid Mama Bunut Jamanis Mambaul Ulum, kayak menyebar murid-murid dari Tasik. Kita turunan Kuningan. Bahkan ada ulama nu hebat luar biasa di Syekh Khalil Madurana ngan saukur ngangon domba 12 tahun. Tapi memeh ngangon, memeh kaki Khalil ku bapana geus kata ku dididik kata Al-Qur'an kata Al-Alfiyah. Ngan can paham kata Al-Qur'an. Ai di teang geus 12 tahun teu kapanggih di pasantren. Ki Khalil pohoeun Syekhuna Khalil. Nya cina aya anak ente ka dieu, ih cina abi nu nganturna ge baheula ka tuan. Nyepo budak lemet nu baheula teh tangon bek wae cina kitu. Sing goreng keur ngangon bewe disebut Mama Cibedus yakni Ki Ahmad Sobari. Ki Ahmad Sobari itu masih cicit Tubagus Kalamuddin, Tubagus Kalamuddin bin Tubagus Ahmad, Tubagus Ahmad Duriyah cicit daripada Syekh Maulana Mansur Cikadueun datang lembur situ. Jadi abi jeung Cibedus ya misan-misanan lah. Pernah hadir di sana, haul. Ngan saprak aya si makoli aing teh hayang ngaditu. Nakoli, edan, nakoli. Aya jelema edan kitu nuturkeun nya. Coba rek naon manfaatna bisa ngomong jeung sireum aing lamun nya we bisa ngomong ge lah nyakeun we lah. Bisa ngomong. Cok rek naon manfaatna bisa ngomong jeung sireum coba. Da sing bisa ngomong jeung sireum kita buka kuota mah ka konter sia teh meuli. Cik bisa ngomong jeung sireum lamun lapar nyatu ulah. Nya kudu nyatu sih. Teu kabelak duit mah ceurik sih bisa ngomong jeung sireum ge. Ek naon mama kolian teu kabelak duit mah teh cek aing mending dagang beas goblok gitu. Kaeta jelema Pak ngilu anu kitu aya. Jadi boro-boro ku dajal Pak, kula lemetan geus milu jelema. Nepi ka teu sah salat namun make kopiah beut hideung. Diiluan we ku jelema ieu. Wa qala Arif bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi fi Fathir Rabbani. Kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'atun fahiya jindiqatun tiri lal haqqi azza wa jalla bijanahi ay alkitab was sunnah. Wa yaqulu al imam Abi Yazid al-Bustami at-turuq kulluha masdudatun alal khalqi illa ala man iktafa athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Sya'rani kullu man rama mijana syari'ati bi yadihi lahdatan halaka. Wa qala al-arif billah al-imam Abi Hasan Asy-Syadzili qaddasa sirra Kala Imam Abi Hasan Asy-Syadzili pada sila law nadartum ila rajulin dia minal karamat hatta taraba'atil hawa pala tadaru ngartiin teu ih aing ngacaprak sorangan geus inti mah kieu urang mah golongan awam mun daun mah daun kararas ulah wakah hayang ngaji hakikat ka langit ka 7 ka 8 ulah ngaji wudu bab cai mana cai suci tur nyucikeun sing bener cai mustamal cai mutanajis belajar rakaatan salat sing bener sia marek salat bener kumaha wudu we jiga congcorang ari ngomong toriko langit ka-7 hakikat ari jampe ngisang we teu becus goblok sama aya nu kitu aya loba yo urang mah boga guru mursyid sia mah nu diomong-omongan guru mursyid nepi ka poho guru tuturutan guru juj ama di lembur goblok sia aya nu kitu aya loba Pak guru agung guru mursyid guru langit ari maca Quran siratal ladzina gablong sia ku aing ieu hampura
neangan guru mursyid mah fardu kifayah, tapi neangan guru nu bisa maca safinah nerangkeun safinah wayahna fardu ain. Neangan guru nu bisa nguningakeun sifat huruf, tajwid, makhraj huruf, maca Quran nu bener fardu ain tiap pribadi jalma mukallaf. Mun teu neangan doraka hukumna dosa gede. Guru mursyid mah fardu kifayah. Tahun 50 hiji Mama Syekh tu Bagus Ahmad Bakri Sempur Palered, Mama Sempur teh Pak mun buka puasa kieu wungkul takut cai sakecelak engke tuangna sahur ngan saageng muncang sangu teu nganggena naon saumur hirup saur usia 127 tahun wajar murid-muridna jadi wali juga Mbah Abu Yadim Yati Banten Cidahu Pandeglang. Mbah Abu Yadim Yati demi Allah Pak tiap taraweh jeung luar Ramadan sapeting wiridna 30 juz tamat Quran Pak. Tarawehna sapeting wallahi 30 juz diangge taraweh Pak. Guru abdi kaitung puasa geus puluhan tahun tiap dinten puasa nyiringan teu kuat dengan kuat 4 rakaat. Urang boro-boro 30 juz setelan lagi alhaqumut qul huwailul huwal asri alam taro hidup kulhu gagah kulhu ke ulaga dipuji kuna bara-bara saquran bara-bara sanjoy urang dibere ku imam ku ajengan ku Pak Ustad dibere aya surat nu paranjang wes meueusan panjangna sapertos alam nasoh al hakumut dengdek kanu taraweh dibere waduha jeung watini cina pilih lain goblok saredan ibadah juga gitu geus hayang guru mursyid geus hayang thariqah geus hayang hakikat innal mursyidinal mukhlisina wal ulama ar-rabbaniyina alladzina hamalu fil madi imamatal islam wa tarbiyati wal irsadiyati wa tajkiyatin nufusi kanu ala darajatin adimin minal wara wa taqwa wal tijamil manhajil islami. Ngaran mursyid mah buka tanggung jawab kena pendidikan Pak. Menyaya guru mursyid teu nitah ngaji saurab, teu nitah ngaji nahwu, teu nitah ngaji mantek, teu nitah ngaji alfiyah, teu nitah ngaji kana masalah usul fikih, muslat hadis, balaghah, bayan, ma'ani, istiqaq, arud. Lamun guru mursyid teu nitah kana kitu, saukur ngomong langit-langit edan alam dunia juga kitu. Qala Syekhuna Khalil bin Ilyas Cibeunteur. Syekhuna Khalil bin Ilyas, Mama Ilyas ngaji nanti Amas Sobari ngawas nanti Syekh Khalil Bangkalan Madura. Saya Bangkalan Madura adalah ngajina pertama Karaman, anak kedua Syekh Abidarin Al-Sada Abidarin di Sidogiri. Syekh Sidogiri adalah generasi kedua katilu waktu harita. Asalna Sidogiri adalah ti turunan Said Sulaiman. Said Sulaiman menikah sareng cicit Syekh Sarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Said Sulaiman asalna ti Hadrami turunan Ba'alawi diyakini ku Ibnu Hajar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi awas ulah pipileun urang Habib palsu ulah nyanyak mana hari nyarekan Habib nu teu bener mah kudu ngegeingan mah Bib ulah kitu kalakuan Abi mah sering malah ku aing sering dicarekan si Habib ngaji heula cenah hayang pidato we nyaritakeun langit we jadi pi omongan batur saeutik mah Fatihah ge can bener saeutik sorogan deui Bib ulah geng si Abi mah asli Pak Habib nu teu bener mah tapi ari Habib nu alim Habib Umar Habib Jindan Habib Rizik cium tangan Habib da Syekh Nawawi guru naloba nu kitu ngan teu kabeh Habib pinter sakumaha teu kabeh Habib mancung pan aya Habib nu pesek jeung hideung ge kitunya jeung teu bagus mah di nisan atuh sarua tiba di Ubaidillah sarua entak aing boga hak ngarekanana tah ka habis ieu aya penggemar Habib di ulah kaleuwihan teh penggemarna ulah salah ge hayu we ku sia di barokah anda berkabir antum berkah ulah kikituan teh mun Habib na ngajak kana jara, ngajak maca ratib, ngajak maca Quran, ngajak kana saum sunat, tuturkeun. Telepon ngajak ku kulilingan yang anu sugih dawir ulah sok jadi petunjuk kana dawir sia teh gablong ku aing sia. Kajeun kieu kajeun sungutna kieu kajeun. Lah sungut-sungut aing tinggal ngadengekeun ceuk kokom. Aya ceuk mimin. Ceuk mumun. Ceuk tuti. Biedah tinju ngaran saalus-alus Jubaidah di endak di edah-edah patona teh alus atuh eta teh alus kunaon jadi di onah-onahnya tos sareng bismillahirrahmanirrahim
Diboikot Nabi 3 tahun, tiba-tiba melonggar. Boikotan musyrikin Mekah sudah terhenti dengan melihat tulisan boikotan beak dihakan rinyuh nu nempel di Ka'bah nu nyesa ngan lapad basmalah. Wah hebat-hebatna bismillah ulah gagap. Padahal yang nulis jelema musyrikin baheula. Aya setan ibu 2, setan lintuh juga aing kieu. Da aing sakapeung kok setan hirup. Ah teu ieu sina aing menyebut kieu, ieu make nu kieu ieu mah ban Vespa. Lain jelema lain ciri jelema anu lain teu luzum teu lazim henteu subut dawam teu sakur jelema anu make kieu jelema soleh henteu. Ieu mah kuring mangimbangan beuteung we. Da beuteung kuring maju ka hareup. Magicom 2. Lamun kuring make kopiah hideung lain teu hayang kamari ge diajar di Banten pidato make kopiah. Jiga si Petruk aing. Punten kuring make ieu lain hayang disebut alif ye ge makena eueuh sanadan sakahayang wae bulat beulit. Sakapeung kuing di orletan di panitian ya. Kadang-kadang kerceramah murag aing di rumah sa. Ngan ngimbangan beuteung abdi rumah sepatuangan mayun ka payun. Gede teuing jadi lamun di kopiah ke jas peci si cepot gitu. Ieu rada pantes we seutik ieu rada kasep teh bunya. Nya kitu nya. Kira-kira jeung protokol kasep uing kasep ke protokol. Jujur. Jauh protokol jeung aing. Menang ari ngabandingkeun protokol jeung kuring mah da eta protokol jelema kuring jelema aya musyarakah bisifat benesoen antara mufaddal jeung mufadhal alaih. Telepon kieu mah pamiftah dibandingkeun manuk beo capetang pamiftah lain muji tah mah ngabandingkeun ngahina aing goblok. Sebab pembandingna teu sepada. Tos, Bu. Barang keur diboikot ketir luar biasa Kangjeng Nabi puncakna 620 hiji awal boikotan longgar Nabi dina memehna dikantun kutu turus nu seueur ngabela hiji Abu Thalib hiji Abu Thalib teh teu kakuping riwayat maca 2 kalimat syahadat teu aya Pak. Cenah aya riwayat hikayat teras dibarjah meme dihugahkeun deh mungkin wae. Ngan abdi teu mendak coret keur hirupna ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Ngan sanajan kitu bela Nabi. Nya mubalaghah ngaranna teh. Manya bela manya kitu. Bela kudu kitu. Ulah bela. Saya tengah jam sila mubalaghah. Segat muntal jumu mah kudu kitu. Bela. Betul beliau tidak pernah ikrah 2 kalimat syahadat. Tapi kemana Nabi bergerak? Apa yang akan menimpa Nabi? Abu Thalib tampil terdepan seolah benteng pertahanan keselamatan beliau Nabi. Nyawa dikorbankan, harta dikorbankan, bahkan kasih sayang Abu Thalib kepada Rasul lebih besar ketimbang kepada putranya. Jadi ku bahasa Indonesia aingnya. Lah sudah. Da mayar naga atuh moal dileuwihan deui ya. Tak aing mah Kiai Pam. Ari ka Pam mah Pak Cai Pam ku pamarentah teh. Pan teh lamun teu dibayar teu ngocor Pak. Tak ieu Kiai Pam. Tak ulah harayang jadi tukang pidato. Geus ngaraji sing barandar. Ngaca kitab we sapina. Ulah jadi mau balik bisa jadi saingan aing naon jadi loba. Lapak jadi beak kalau melebatin mau balik. Mudah-mudahan mau balik bikin saeutik pan aing payu tah. Geus ketang heureuy. Teruskeun. Abu Thalib tuturus pelak bonteng, pelak kacang, pelak cabe, pelak tomat tuturus potong buruk tatangkala. Hati-hati di lembur orang aya tuturus teh teu kudu ngarti agama wae. Kadang lain jelema santri tapi nyaah ka ulama, nyaah ka madrasah, nyaah ka sakola, nyaah ka masjid, eta tuturus keneh Pak. Muga-muga para tuturus lembur di lembur ku Allah dipanjangkeun uswana, barokah rizkina amin.
geletuk Abu Talib maut. Begitu Abu Talib maut mingkin wani jeung biadab musyrikin Mekah ka Nabi da geus nu diliuk Pak. Nembe ge dua sasi Abu Talib maut Pak. Sayyidatuna Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khalid bin Abdul Ujah ngiring di pundut Gunung Mahakawasa maut deui bae. Kabayang Nabi Pak di kantun paman di kantun garwa nu jadi pelindung backing utama. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimata Zahra. Sadayana saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimata Zahra. Eta almarhum Mbah Mun nangis mun maca eta. Saking cintana ka Ummul Mukminin dikuburkeunana tetebih ti makam Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Saya beberapa bulan lalu ngobrol abdi Gus Yasin, Gus Idrar. Karena kami besan. Adik saya punya anak perawan ditikah oleh cucu kandung Mbah Mun. Jadi kami sering ngobrol. Masya Allah ternyata Mbah Mun diijabah maut di Mekah. Dikurebkeun tetebih ti komplek kuburan makbarokna Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bela pati kaya raya dikorbankeun hartana pikeun la ilaha. Pupus Pak. Kabayang teu Pak? Pupus garwa, pupus paman. Mangnan, eueuh nu hebat ditinggalkeun pamajikan eueuh. Bu, cobaan salaki tinggalkeun 3 poe bisa hayang doraka, Ibu. Bisa hayang doraka. Tinggalkeun 3 poe jiga hayam atar tah salaki. Paling ge bisa ngagoreng kejo, nyeplok endog, supermi, tah nyeuseum jeung nyetrika sasangaleun leungeunna. Nu kuat Pak ditinggalkeun ku bikang eueuh rek jagoan rek jawara. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya. Keur aya urang sok seueul ningali pamajikan. Sok kesel sewaktu-waktu. Udah anak kitu mah anak batur tuh da Pak. Komo lamun geus ngaburuteun awakna sakapeung mah aing juga kerewedan gitu. Tapi ulah gagabah. Mata Allah numbuhkeun, Allah ngabijilkeun mawaddah warahmah. Aya rahmah nyaah deudeuh ka pamajikan. Abdi kapeung 3 dinten 4 dinten tebih di Tasik. Sok nelpon ka pun bojo. Jaim. Mi bagaimana anak-anak? Loh, nanyain anak-anak melulu. Kapan kita ditanyain? Kayak enggak kangen. Oh, enggak, biasa-biasa aja lah gitu-gitu. Itu aya sikap jaimna laki mah. Padahal mah sono ka pamajikan. Sing kitu-kitu ge pamajikan urang nu geus nyaho jeroan urang jenis hitut urang we geus apaleun pamajikan Bapak. Lempang suku urang geus nyahoeun. Di sada sendal urang nyahoeun pamajikan ulah gagabah. Mantak salingkuh ge batin pamajikan mah kanyahoan wae Pak. Coba-coba boga salingkuh, tunda dina handphone kapanggiheun goblok ka ku pamajikan. Mantan. Pengalaman. Hidup pedun. Aing ge jelema ada pernah nyandung aing. Ngan aing mah nyandung tara jeung hate. Kedeung we. 2 tahun. Da kaburu kanyahoan. Geusan. Kadieuna teu wani we. Sebab aya tapak. Geus aya tapak mah hese alam dunia. Titik-titik noda geus udud, hidup udud. Sarudud. Nah gitu lalaki ulah sok jago boro-boro pangkat urang. Rasul di kantun Khadijah amul huzni sadnaf of years, merasa kesedihan yang luar biasa Pak. Di tengah-tengah tos diboikot maut Khadijah, maut pamanna Kangjeng Nabi ngayakeun dakwah di Mekah dikepung anjeunna dakwah ka Hawazin, dakwah ka Ari Hawazin teh musuh Quraisy, perang Badak baheula namina perang Pijar. Hawazin teh Bani Sakib, Thaif.
tareh mah hawajin kitab-kitab tareh. Bahkan begitu putu Mekah ge perang naon tah lah Hunain jeung hawajin. Insyaallah ya kan. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Di Mekah Nabi bade dibunuh, sahabat disiksa, bojo teu aya, sepuh teu aya, utamina pamanna. Tiba-tiba Nabi dakwah ka lembur musuh Quraisy Mekah, yakni lembur Hawazin, negara Taif, sumping ka Hawazin, sugan teh rek disampakeun kasaean boro-boro marhaba nu aya budak remaja budak pamuda dititah ku kolotna mawa batu sareukeut perintah kokolot Taif Hawazin di mana aya Kangjeng Nabi asup ka Taif baledog nepi ka paeh. Di lembur bade dipaehan, di Taif bade dipaehan. Kabayang teu ku Bapak. Di lembur disiksa jeung sahabat. Dongkap ka Taif gertihan sampean Nabi. Dakwah di Taif, dakwah la ilaha illallah. Mantak ngabasa illallah miftahul jannah samalul jannah samratul jannah samalul jannah engke kena toriko kena dikir adan kena dikir ahos kena dikir awam panjang. Engke ngondang deui mulud lah. Nya papatungan deui we. Saya tindak ini papatungan lain nyawa aing ge. Tos. Ibu dakwah Nabi di Taif teh abdi mah di dieu raos begitu sumping sagala disuguhkeun ngan can kaburu nginum geus ditaikeun. Ja peuting teuing datang mah. Heeh. Abdi mah raos di dieu engke masyaallah biasana di Cikijing aing mun balik ceramah eta berkat pinuh mobil. Baheula zaman Kang Haji naon teh sok ngundang abdi bala Cikijing Haji Abbas Alman. Zaman abdi Habib Idrus Jamrulail Munahar Mukhtar Sukron Makmun Haji MZ abdi pangorana bujangan ari. Mun ngaos ti teh bunga abdi. Tahu kuningan dibekelkeun. Kitu mah snack sagala snack disiapkeun, lepis ge meunang 2 setel. Iya panitia. Baheula. Komo ayeuna goblok teh. Raos ceramah jadi ustad jadi mubalik ayeuna mah nu disebut warasatul anbiya nu aya mah warasatul opak jeung ranginang. Boro-boro pewaris Nabi, cara dahar bae geus teu akur jeung Nabi. Penerus Nabi makan aja enggak sama dengan Nabi. Nabi mah makannya sedikit, urang mah sedikit nyatu. Boro-boro nyarios Pak, tuang kulem we geus teu nyonton Nabi urang. Rek sare teh ka pamajikan nongon bari hitut dut. Nabi mah abdas. Aosan heula panjang aosan. Insyaallah Pak. Nabi dakwah ka Taif. Lain sapoe Pak, abdi mangan sabaraha jam di dieu ke kedeung deui balik. Moal dahar heula. Bisi pajarkeun panitia. Kumaha Pak ajengan itos nyayugikeun bisi hayang kadahar ku aing singidang bungkus goblok ti ayeuna sia teh. Aduh, ampuran kasar eta bahasa Banten sapoe eta kitu. Siap, oke bos. Hidup bos. Ya, pokoknya nama CO bos. Naon? CO lain. Nonton drakor CO tadi naon CO naon sio tadi lemah ngalamun kabeh tadi pos ronda cio aing saja cio ya barudak Nabi mah dakwah di Taif di Baledogan garetihan sampean anu ku urang sok disolawat salaman Kangjeng Nabi. Assalamualaikum Zainal Anbiya Assalamualaikum baik nu mana we teh heula Assalamualaikum atqal akiya Assalamualaikum mir rabbis sama Assalamualaikum
Assalamualaikum nuku urang sok disolawatan disugun sapatah ngalaman dakwah diboro jika moro satu buruan getihan sampeana barocokan di baledogan lain sapoe dakwah nate sabulan setengah di negara batur musuh Quraisy cek Quraisy Mekah Muhammad hianat geus kalembur musuh urang cek lembur musuh Nabi dongkap kadinya kalakarek dibina sarek digunasika di lembur sorangan diekstradisi diancam mau dibunuh di lembur batur pun mau dibunuh. Bagaimana kalau posisi kita Pak? Abdi macan ngalaman gitu pernah ge sakali tahun nuju abdi di Karawang kene dipun lancek di Mama Obay Walet di Dengklok tapi ya kurun Mang Harun lengkong geus kaluar ti kobong lancek simkuring Mang Harun termasuk alumni Lami dipun lancek lengkong. Masya Allah ya Karim para bapak eta baheula abdi terancam di Subang ka jero tah daerah naon kitu da siluman duka naon apa buaran eta ngalawat kebon tiwu ka Binong ka ditu uring ceramah keur galak make keri nang nyewa teh mobil keri rumah asa aing can gableg naon tuh keur galak ceramah ngahantem Murdani jeung Sudomo karena abdi dendam harita abdi kakara keluar dibui 9 bulan demi Allah abdi dibui lami di Jama Orde Baru karena pengalawan lain ngalawan Pak Harto ika Pak Harto nama habin PKI ngadoakeun tadi ge doa bersama untuk Pak Harto ka Pak Harto mah hormat cinta eta tah nu sagigireun bangsa anti Islamna da abdi ge kapungkur hoyong mah gaduh bojo teh Pak ka putra Pak Harto Mbak Tutut ngan nasib aing menangkeun Mbak Keong bisa tadi kumaha nu narimakeun aing insyaallah eta Pak di tengah kebun sekitar jam 2 karena abdi galak ceramah eta begitu ngalewat ke kebun di bentang teh tambang gede dadung rek nyegat rek naehan zaman rampok walet tadi itu zaman si pecing jeger wah jeger pantura ku sebab abdi ti Banten atuh Pak ningali tambang di bentang tengah tiluan yang supir abdi barudak santi saurang ku sebab aing orang Banten balik deui we aing teh jadi maju jadi aing ge jelema sieun sia teh singkatan hijib nasar hijib kopi hijib bahar hijib sakit ku aing dibaca ge pelbak kitu mah aing keder mana aing bujakan kene can kawin sia teh kumaha pikirannya baheula mah keur naon keur budak keneh remaja sanawiyah ka hiji makam komo makam di lembur abdi makan pangjarahan di lembur abdi aya pangjaran karamat setiap jalma nu ngaji alfiah namatkeun Yaman 40 we di Mang Abuya Sanja di Abuya Sanja kadu kawang di lembur kadu alfiah eta pasti jarahna namatkeun di lembur simkuring di makam karuhun simkuring Singapatala Surya Fatala eta kadinya teh kieu keung Pak sebab sok mun aya nu maot potong awi tok kadenge salemut aya nu maot kalamun aya kadu murag da loba kadu di Banten mah kecamatannya Kadu Hejo mun murag dicokot lain kuturunan simkuring diudag-udag ku maung ka iman gebreg-gebreg Pak sieun Pak tapi hiji waktu aing aya masalah malum di Banten da wani aing ka makam heurit ge sorangan sebab lamun aya di imah aing diudag-udag jelema mabur aing ka makam wani sia mantak mun aya loba ka wani kudu loba ka susah hirup bagera so di lembur ditagih ku pinjol dibawakeun jagar dibawakeun polisi pan sieun jangan makam karamat sia nyumput sorangan geus sing aya kuntilanak mau paling ngomen silih obekeun irung jeung kuntilanak namina konsep block mind pikiran dikunci ku sebab terkunci lamun di lembur asa sieun dipipaehan kabur ka manapun wani itu namanya teori block minds indal itlak mun ilmu mantek geus Nabi di Baledogan dakwah Nabi di Taif ti hiji lembur ka lembur di nagara Taif ka dieu ieu di Boro ieu di Baledogan ieu sabulan satengah ajengan aing mah di dengan 4 jam paling lila Nabi mah sabulan satengah pelak aing di sabulan setengah dayang teuing aing sia kabur bosen nyuguhan aing da nyemah mangan 3 poe ibu daek ngadeukkeun abi sabulan setengah ngocoblak ieu daek henteu Bu lain nanya bapak-bapak daek henteu resep teh geus sana tuh ayeuna sia teh belu bosen sabulan setengah eta mah Bu Kangjeng Nabi sabulan setengah lain sapoe di Taif da bingung balik ka lembur sorangan ka Mekah rek dibinasa di lembur batur sami rek dibinasa
cerik di Wadin Nahlah di kebun korma rupanya. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Panjang doang cerik curhat ke Allah. Urang mah curhat na status WA na tokta naon tok Facebook. Urang mah curhat. Awas ulah lebetin curhat ka jelema. At-tasyakki 'alal aqdar min adamir ridha 'alal muhtar. Hati-hati dibahayaeun. Komo awewe boga salaki curhat ka babaturan lalaki semua bener. Ujung-ujungna perselingkuhan hati. Ya, tak pamajikan aing tara baraki kituan. Majikan aing boro-boro kitu tanya ka Mang Nanang. Sudah berapa belas tahun istri saya nggak pernah nginjak ke supermarket sendirian, nggak pernah. Kamol teu meunang, awas. Sebab nyeri hate aing. Pernah jeung aing kamol baheula. Ayeuna wauheun ka aing, "Pak Kiai, ieu putra nomor sabaraha hiji?" Goblok teh. Sia teh nanya ngahina aing babala ceking sia teh. Ada ngora, entak wae bicara, "Di imah." Aing ridho sia meyakeun duit sabaraha asal ti imah. Tapi dodo jana apa paket sapoe 3 kali Arab jada gitu. Gedeg-gedeg paket. Pan teu meunang kaluar juga geus sia we ceuk. Aing eleh pamajikan. Lagu rek magrib atuh paket. Tukang paket goblok sia. Ieu teh pesantren goreng-goreng aing teh ajengan. Sia teh rek magrib. Paket saya teh wayak kieu berak saya. Pun bojo. Abdi cenah Abah. Oh, enggal bayar. Leles ke pamajikan. Nu jago, bedul. Kah kitu Ibu. Nabi di Mekah dikakalakeun, di Thaif dikakalakeun, curhatna ka Gusti. Nabi tiasa lebet ka kota Mekah, menang jaminan, menang mujir, menang penjaminan, menang suaka ti Mut'im bin Adi. Tinu sajen mah terancam. Orang Mekah mah Quraisy, lamun aya 5 hukum, 5 bangsawan, 5 gegeden, 4 ngahukum, hiji henteu salamet. Dijamin ku Mut'im bin Adi 20 genep enjing-enjing majang ti Wadin Nahlah dijemput ku pasukan Mut'im bin Adi sumping ke Mekah 27 Rajab genep 120 hiji Masehi tawaf heula teras ka bumi Atikah, ka bumi Fatihah alias Atikah alias Ummu Hani tengah wengi nuju tapakur ka alam malakut eta langit bumi Ummu Hani beulah Nabi dicanda ka Hijir Ismail. 2 riwayat dihijikeun dijamu. Di Hijir Ismail 7 siku ti Ka'bah aya Sayyidina Hamzah kulem, aya Ja'far bin Abu Thalib kulem tegugah padahal aya Nabi dicanda ku malaikat diistirahatkeun muntajian inda Hijir Ismail. Nabi nyaran deui nyangkere teras sumping deui Nabi angkat sumping deui Jibril sareng Mikail sareng hiji malaikat dibelah dada Nabi. Punten saur pun guru nampi ti pun guru Mama Kiai Yusuf Sidik nampi ti guru Mama Ishaq Farid Cintawana nampi ti guru Mama Toha nampi Muhammad Toha murid 1819 ngaos di Syekh Mahfud At-Tarmisi. Syekh Mahfud At-Tarmisi murid saya Sayyidini Dalan nyambung oge sanadna ka Syekh Said Abi Bakar As-Sadus kaditu nepi ka Rasul geus lah percaya we lah. Nah, saur guru abdi di kieu tadi tingalikeun abdi macara. Tadi dia cenah jang dibelah teh. Guru abdi tadi sanadna kadinya nyaritakeun. Ti dieu set duit kena udel. Mali aya riwayat langkung ti udel salit kena bulu-bulu halus. Dibelah ku malaikat. Dibelah asli muhun dibelah zahir ngan dioperasina lain ku dokter puskesmas lain ku RSU Majalengka ujang dokter di urang mah anu nyeri cenang nu dioperasi bujur ban loba operasi di urang malpraktek dokter tidak sesuai dengan analisis ilmu kedokteran pugu aing rieu teh tina emah hayu we nu baran hulu sakaliana ku sia dokter aing bere obat merah tadi uyup ceking kagok. Mantak sapinter-pinter dokter bebobuhan biwasit masuk sesama ilmu kaf tina bangsa adiah anu luzum anu tak
takror sehingga engke dianalisis ku hal anu mungkin kasirul wuku tina mungkin kasirul wuku ujung adib daimul wuku muncul hukum adat ke aya 2 aya adat daruri jeung darurian kana udzuran kana min jaizatil aqli fahuwa wa kullu minhuma min jaizatil. Jadi kabeh oge masih ketibaan mungkin barang mungkin mah barang jadi barang adiah tina mungkin kasirul wuku daimul wuku barang adiah mah hukum adat mah asihati tahulupi buktina dokter pinter dokter mun aya nu gering tetep nanya ka pasien karaos naon tara aya dokter jantung gitu karena ilmu adiah ilmu ma'asihati takhalluf tos nabi dibelah dicuci ku jam-jam 3 cucian terus dilebetkeun genep perkara iman ilmu yakin Islam akhilim dan lain-lain dilebetkeun kana sadar nabi kana dada nabi tina bokor wadah emas maknya cina nabi make wadah emas apaan wadah emas mah haram piring tina emas haram sendok tina emas haram ieu tina emas haram tutunggangan tina emas haram mobil tina emas haram sagala haram tina emas kecuali jadi persisan pikeun awewe lalaki haram make emas heueuh pan eta mah bokor emas teh di surga lain nang nyeun ti cikijing. Barang surga mah eueuh nu haram diturunkeun ka dunia dilebetkeun nembe di Isra Mi'rajkeun sarang bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di Isra Mi'rajkeun nabi sabada mendak fitnah kanyeri bala ujian anu kacida nu pohara perih nyeri-nyeriteun geus moal nepi ka saurang ka nabi. Bayangkeun Isra Mi'raj diberangkatkeun nabi untuk menghadapi perkara yang lebih besar apa kepungan di Mekah terakhir badai hijrah badai dibunuh badai mayunan hijrah ke Madinah perkara berat badai mayunan perang Badar perang Uhud perang Khandaq perang Tabuk dan lain-lain ditempa ku di Isra Mi'rajkeun. Hikmah Isra Mi'raj kangge nabi hikmah Isra Mi'raj ayat 2 hiji kangge nabi khusus Isra ayat 1 linuriyahu min ayatina hikmah Isra Mi'raj keur umat hikmah keur nabi linuriyahu mun hayang terang linuriyahu min ayatina ulah kaluar tina kitab bae nama alias dardir. Nu kadua hikmah keur umat mah lain al Isra ayat hiji al Isra ayat 60 wa ma ja'alna ru'yal lati arawnaka illa fitnatal linnas jadi fitnah keur umat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.